gog cungu Rasun mendak deui sareng Mang Ipul. Nah, ayeuna urang neraskeun nu kamari nyaeta tina buku Kaulinan Barudak Lembur. Lumayan bukuna tuh. Terus disalametkeun kamari-kamari teh soalna nembe ka pendak deui buku itu di perpustakaan di Panti Baca Ceria. Terus lami oge bukuna lumayan. Buku kapungkur Mang Ipul sekali. Nah, ayeuna urang lajeng deui kana bagian kadua nyaeta Ucang Angge. Samemeh bedug magrib, Hadan, Hamid, Uha jeung Karmin ngariung handapkeun bedug. Sarungna dibelitkeun dina cangkengna. Urang Ucang Angge teh ayu. Hadan ngajakan ka babaturanana. Sok, kuring jeung Karmin, Hadan jeung Uha. Cek Hamid bari nyeklan leungeun Karmin. Yu atuh bisi kaburu aya Mama Haji. Hadan ngalengkah abus ka jero taju. Babaturanana naluturkeun. Kuring nu pangheulana tampaknya dan cek Uha. Nya suteun heula atuh tembal Hadan. Hadan jeung Uha suteun. Kitu deui Hamid jeung Karmin ge milu suteun siga Uha. Kuring meunang cek Uha. Kuring oge meunang cek Karmin. Lung barudak teh ngalungkeun sarungna kana bilik taju. Hadan jeung Hamid nangkarak sukuna ditikelkeun sarta dirapetkeun kana dadana. Ari dampal sukuna rada dicentangkeun. Uha gek diuk dina tonggong suku Hadan. Awakna nangkut kana bitis. Leungeurna muntang kana tuwuh. Siap cek Hadan. Ke heula cek Uha. Tuh Karmin salah muntangna. Uha nunjuk ka Karmin. Karmin mah teu bisaan cek Hamid. Bujurna di dieu dina suku kuring. Sok Hamid nyentangkeun sukuna. Tuluy muntang kana tuwuh Hamid cek Uha gregeteun. Ayeuna siap kabeh? Tanya Hadan. Sok hitungan ha. Temal Karmin bari nangkut kana bitis Hamid. 1, 2, 3. Uha nyolowok. Jung Hadan ngajunjungkeun sukuna. Uha mantuan ngejehkeun sukuna kana ubin. Kitu deui Hamid jeung Karmin nurutan Uha. Sajeronan kitu, Uha jeung Karmin teureureuh ngawih. Ucang angge mulung muncang kapapangge digogok ku anjing gede numang lebe dibanting ku anjing leutik ari gog cungu. Uha jeung Karmin ngawihna teh talik. Ari Hadan jeung Hamid mah ukur ngunyem bae. Da beurateun ditumpakan tea. Sanggeus rada lila ngawih Ucang Angge. Dina lebah kecap gog cungung teh suku Hadan diplentungkeun ka luhur. Atuh awak Uha nyorolok nindihan awak Hadan. Uha rada gua lesot. Hadan ngagorowok bari ngagurinjal hudang. Uha celamet gek diuk dina ubin. Uha mah teu bisaeun muntang. Tuh kuring mah can murag. Karmin mah manas. Da licik Hadan mah moalnya nyungung teh luhur pisan. Uha keheuleun. Manehna tuluy nangkarak. Ayeuna gantian. Hadan jadi nutumpak. Manehna seuseudian bunga pisan. Keur kitu Hamid ngakak seurik.
Karmin lesot kuningan anu tumpakna kolejat Hamid hudang Karmin gantian nakara waktu barudak keur anteng ucang angge torojol Mama Haji Sumping keur naraon eta teh barudak saurna Hamid uha Hadan jeung Karmin ngagurubuk geruaseun hampir we beungeut Karmin katincah ku Hadan. Mama Haji mah kumajeng bae barudak silih lareret tuluy nyarokot sampingna dipake nyusutan ke sanga. Aduh. Nah itu carita kawinan budak lembur bagian kaduanya eta ucang angge. Oke udah lanjutkan muka tiluna kalau tadi bija tontonlah di like dan subscribe. Kopi keris.